Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota ayeuna bagian anu ka-5. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka-5 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagehan tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung des. Haneutna Sang Surya isuk harita ngarungkupan bengrasna kota Bandung. Najan taya manuk nu disarada jiga di lembur tapi masih aya di antarana sabaraha manuk halaliber sesabaturna anu pindah tempat ka jero pasar. Kayaan harita di jero kamar hotel henteu nunjukeun tanda-tanda peutingna tas aya kajadian rada aheng. Kulantaran Raden samar katempona masih ngagebrak tibra dina luhur sofa. Padahal sabenerna mah teu kitu. Sok sanajan awakna katingali ngalempre, tapi hatena teu sagemblengna sare. Geter halus tina jimat karuhun anu disumputkeun dina jero dadana ngirimkeun tanda aya nu keur ngawaskeun ka dirina. Neng Nita mimiti hudang lalaunan panona masih karasa bareurat nalika manehna ngareret kana kursi sofa breh ka tembok. Raden samar masih keneh can lilir sorot panona neuteub anteng teleb teu ngicep-ngicep merhatikeun keuretan rupa putra mahkota nagri jin Surasowan. Kang, mudah-mudahan salira masih keneh lalagasan. Abdi janji
rek ngarobah jalan hirup mun seug kabiruyungan ka akang. Abdi capek Kang, hirup nuturkeun wae gaya hedon bari jeung kabablasan. Sanajan katembongna senang, tapi hate mah teu bisa dibohongan. Karasana teu tentrem teu sugema. Kitu cek galecokna hate Neng Mita si pramugari geulis. Hatena teu bisa mungkir yen dirina geus katarik ati ka pentang asmara ku Raden Samar. Malah leuwih ti eta, dirina siap ngarobah jalan hirup tina glamor kana hirup sawajarna. Koloyong satuluyna Neng Mita ngoloyong nuju ka kamar mandi saja bebersih lantaran waktu geus nunjukkeun jam 8 beurang. Nalika kaluar ti kamar mandi bari dina kayaan make keneh gaun ipis baju paragi mandi. Kasampak teh Raden Samar geus keur ngajanteng bari nempo kaluar tina jandela hotel anu dibuka. Kang, tos gugah? Cek Neng Mita alon. Red, Raden Samar ngaleret bari ngaluarkeun imut ipisna. Entos Neng, ti wanci subuh oge. Mung tadi teh akang sasarean di we kumargi asa kararesel. Temal Raden Samar bari sakedeung nempo sampulurna awak Neng Mita anu ngalangkang alatan baju ipisna. Aduh, sial. Isuk-isuk kieu aing geus nenjo pamandangan endah kieu. Duh Gusti, nah kieu geuning manusamanya. Zaman bener-bener tibalik. Nah geuning eraan keneh lalaki jeung awe oge. Gerentes hate Raden Samar bari tuluy ngabalieur semu era. Kagok ongko, tadi mah da sing teu dihenteu teu oge, kanyatanana memang katenjo. Oh, manawi teh tibrak keneh we panyangki abdi mah Kang. Walau Neng Mita manehna tuluy ngadeuketan ka Raden Samar. Laju nangkep Raden Samar ti tukang. Da kitu kabiasanana ari gaya hirup bebas mah. Najan wanoh karek sabaraha poe oge. Nu penting mah suka jeung suka kitu ceuk sompralna. Ngan untungna Raden Samar masih keneh pageuh nyekel aturan agamana. Jadi dirina teu gampang kabongbroy. Deg sernud jajantung Raden Samar asa ngadadak mandeg waktu ngarasa aya anu nunjal kana tonggongna ngenyod. Aliran getihna dumadakan jadi panas, napasna semu berat. Tapi sabot keur kitu hatena gancang ngucap istighfar. Astagfirullahalazim. Beu ambe. Aya wae gogoda teh. Ama ambo, duh, kieu geuning pangalaman hirup di alam manusia teh. Nalika keur kitu, ngong Neng Mita kadenge tumanya. Kang, bade ngaleueut naon manawi Kang? Kopi atanapi jus, atanapi bade sarapan heula. Ari jus sareng sarapan teh tuangeun atanapi leueut teh Neng? Cek Raden Samar, Malik nanya semu bingung. Maklum dari negeri manehna mah eueuh nu ngaran jus jeung sarapan aya oge kopi pahit. Atuh puguh we Neng Mita jadi seuri bari nyuuh kana tak-tak Raden Samar ti tukang. Karasa haros hos napas Neng Mita kana punduk Raden Samar. Ih, akang masuk aya-aya wae. Ari jus teh leueuteun tina rupi-rupi bubuahan. Pami sarapan mah eta teh tuangeun enjing-enjing. Mung porsina sakedik atanapi tiasa nada roti wungkul oge Kang. Oh, jadi bentennya namina oge. Padahal mah kitu-kitu keneh ari eusi namanya tuang jeung leueut keneh. Ah, aneh-aneh wae ongko di kota maneng. Mohon Kang, benten nami wungkul. Akang bade ngopi moal Kang. Cek Neng Mita nanya deui bari nangkep beki pageuh. Sedangkeun Raden Samar jadi beki teu puguh rasa. Alatan tiap potongan awak Neng Mita beki karasa nangkot jeung napal kana tonggongna. Neng, panyadakeun cai herang we heula atuh ah.
Akang asahanaang ieu ti koro tuhureun kieu ye ngadadak garing neng. Kitu cek Raden Samar alasanana. Padahal ngahaja supaya Neng Mita ngajauhan. Satuluyna koloyong Neng Mita ngoloyong nyokot sabotol cai herang tina lomari es. Kalayan tekung silila geus balik deui bari terus disodorkeun ka Raden Samar. Mangga tukang dileueut Kang. Muhun Neng, hatur nuhun. Sanggeus miakeun cai setengah botol, Raden Samar laju cumarita. Neng, bade iraha tuh urang uih ti dieu. Akang mah asa karesal dilebet wae kieu teh. Maklum urang gunung biasana leleuweungan, teu biasa tempat karamean Neng. Urang ayeuna we atuh Kang, urang ka bumi. Sakantenan ngawanohkeun akang ka sepuh abdi. Mangga atuh, akang ngiringan we kumaha Neng. Sanggeus mungkas obrolan kitu mah, Neng Mita tuluy disalin. Sarapihna dangdan, harita duanana tuluy kaluar ti kamar hotel nuju ka lobi. Tidinya Neng Mita tuluy pesen deui taksi online pikeun ngajugjug ka imahna. Sapaninggalna Raden Samar jeung Neng Mita, dua urang patugas hotel ngadeukeutan panto kamar urut peuting tadi dua sajoli salare. Salah seorang anu kumisna baplang ngomong ka baturna. Aduh, urang tinggalun tapak euy. Raden Samar geus eueuh. Waduh. Hanas tadi mah meuni rurusuhan ari sugan aya keneh pada cek laporan telik sandi. Tadi peuting manehna aya di dieu cenah. Kumaha atuh euy? Sabab Kanjeng Prabu pasti bendu ieu lamun urang teu mawa hasil, mawa warta ngeunaan Raden Samar. Alah, ayeuna mah kagok asong aya di alam manusia euy. Mending susud deui we sakapanggihna. Sabab percuma balik oge. Soalna Baginda Raja pasti kuciwa ka urang, malahan bisa jadi urang diamprang ku Baginda Raja. Nya hayu atuh ari kitu mah hayu ah. Kitu eta obrolan dua patugas hotel mamalihan. Lantaran sabenerna mah eta teh dua bangsa jin nyaru dumeh menang laporan ti telik sandi yen Raden Samar aya di alam manusia. Saterusna dua patugas hotel palsu teh pating krales ngiles teu puguh duka ka mana ngaleosna. Caturkeun Raden Samar jeung Neng Mita teu kacaturkeun kumaha lila di jalan. Harita Raden Samar geus nepi ka hiji imah mewah di wewengkon kota Bandung. Sanggeus jerut turun tina mobil taksi, reg Neng Mita ngarandeg di pakarangan imahna, sabab didinya katempo aya ngajugrug mobil sedan anu teu asing deui pikeun dirina. Ai, nah bet aya mobil si Indra. Nya iraha datang ti Singapura cenah eta jalma teh. Tapi kunaonnya teu nelpon heula ka aing. Duh, buah-buah bakal perang ieu mah. Tapi keun we ketah lah. Da Kang Samar mah gagah ieu. Si Indra pasti eleh sakali dikepret oge. Ngajungkal, tuman ongkoh. Bungan geus nganyarikeun hate aing. Kitu cek galecokna hate Neng Mita. Najan semua hariwang dumeh aya mobil kabogohna baheula. Kang, hayu ah. Urang enggal kalebet sareng abdi Kang. Cek Neng Mita bari nuyun Raden Samar dibawa ka imahna. Nepi ka tepas bener pisan. Nalika karek oge nepi ka teras hareup. Didinya kasampak teh aya saurang jajaka ginding keur sidakep angkuh naker. Matana teu ngicep-ngicep nitenan ka Raden Samar. Sakapeung ngagiler sinis ka Neng Mita. Pikeun Raden Samar ku kapolosana disangkana eta teh bapana Neng Mita. Najan ari hatena mah rada heran. Pada katempona umurna sapantaran jeung manehna. Makana danget eta keneh Raden Samar tuluy nyorongkrong ngajak sasalaman. Assalamualaikum. Wilujeng siang Pak. Nepangkeun abdi Samar Pak. Kitu cek Raden Samar. Ngan hanjakal. Nu diajak sasalamanana ujug-ujug nyentak. Nanaonan sia teh?
emangna aing bapak sia dasar kampungan sia teu sudi abrig-abrigan aing kudu sasalaman jeung urang kampung bau lisung. Mita naon ieu maksudna ieu maneh ngadon mamawa lalaki geus hayang putus sia jeung aing ulah nyiar-nyiar pi masalaheun sia jeung aing ha. Gandeng sia Indra. So para dua ngomong teh. Geus timiti poe ieu urang geus teu boga hubungan naon Indra. Aing geus capek dijenjeri wae ku sia. Leuheung mun sakali kapan ieu mah teu euy kalakuan teh. Ngan ngamainkeun wae perasaan awewe. Indit sia ti mah aing ayeuna keneh. Indit sia. Oh, jadi kitunya kayang deh. Ulahan jakal sia Mita mun aing ngalakukeun kalakuan nekat. Sing ingat sia aing teh anak jalma kolomrat jalma beunghar. Aing bebas sia nangtukeun ka hayang sorangan deuleu. Cuy. Dasar teh boga kaera ukur ngandalkeun kolot wae. Kakarek hirup dina kelek kolot oge meuni belaga maneh mah Indra. Aing mah teu sieun ditinggalkeun ku sia loba keneh ila laki mah deuleu. Kurang ajar sia cucunga sia Mita. Sentak Cep Indra bari ngahiuk rek nampiring Neng Mita. Hiu. Tapi gerakan teu kebat sabab kaburu ditahan manten ku Raden Samar. Saplak. Sabar heula. Sing eling ieu sing eling. Anu rek ditampiling teh awewe ye Lur. Kaboga rasa karunya atuh. Komo ieu kasebutna ka kabogo. Manya kitu. Yeuh bisi hayang nyaho. Kuring mah ukur babaturan. Jadi didinya ulah waka emosi kitu ah. Sok main leungeun ari hirup teh. Cik Raden Samar bari nyekal pigelangan leungeun Cep Indra. Aing teu paduli deuleu rek babaturan atawa kabogo oge. Da ngaranna barang gitu mah pasti geus campuri lain geus ya. Ulah sembarangan nuduh kitu Lurah. Kulantaran hirup jelema teh teu akur. Heueuh sia. Ulah nyarita kitu sia Indra. Hirup aing beda jeung kahirupan ilaing anu bebas ya. Alah, ulah munafik sia. Ceuk Cep Indra dibarungku amarah. Amarah anu ngabebelah, mahena rikat nunjalkeun tuur. Maksudna marek ngahanca bagian selangkangan. Wutrak alah. Cep Indra malah ngagoak. Alatan tuurna kaburu manten diketig ku leungeun kencar Raden Samar. Aduh, edan ieu tuur aing asal muki. Aduh, tina naon eta sia leungeun teh. Aduh, meuni teuas-teuas teuing alabatan wajah dari aduh. Cek Cep Indra bari kokoloyongan sumengir nahan ka nyeri. Mana ge ulah belaga Indra teh. Karasa. Heueuh tah, karasa ku tulang beung sia Indra. Cek Neng Mita. Manehna seuri sinis. Awas ya. Rasakeun pangwalas ti aing sia. Ti mimiti danget ieu. Sia duaan moal aman sia jurig. Aduh. Cek Cep Indra ngancam. Satuluina sup. Eta Cep Indra asup kana jero mobil na anu ngajugrug di pakarangan. Gerung blesur. Teu lila mobil teh sanggeus ngagerung laju ngabiur ninggalkeun Raden Samar jeung Neng Mita. Dina danget eta Pasugara jeung Burati nyaeta indung bapana Neng Mita kaluar ti jero imah laju nyampeurkeun bari nanya ka Neng Mita. Aya naon ieu teh Neng? Sada ribut jeung Cep Indra geuning aya naon? Cek Pasugara hariwang. Sedangkeun panona mencerong ka Raden Samar. Neng Mita gancang ngajawab. Hapunten Ama. Numawi, tadi teh waktos abdi nembe sumping, si Indrajul ambek-ambekan coba bade nampiling ke abdi. Untung we dihalangan ku Kang Samar, Pak. Nah, kunaon betrek nampiling. Meureun peda hidup balik barang jeung lalaki sejen. Geus moal salah. Pasti eta musababna meureun matak Cep Indra ngambek. Ari saha lalaki Neng? Tanya Pasugara. Nepangkeun abdi Samar Pak. Kawit mah ti kampung Gunung Surasowan. Cik Raden Samar bari nyolong krong aja salaman.
Oh, napa panggih di mana kitu nepi ka bisa ka dieu Jang? Panjang Pak carios nama. Kin ku abdi carioskeun pami tos ngareureuh. Pokona mah abdi moal tiasa uih mun teu aya anjeunna Pak. Ngadenge kitu, Pasugara jeung Bu Ratih jadi silih pencerong pinuh ku tanda tanya. Sok atuh gerak ka jero heula supaya ngeunah ngobrolna. Hayu. Kang, hayu kalebet Kang. Samemeh asu Raden Samar papalaku heula. Hapunten Neng. Panyangki akang mah Rama Salirawe anu ngajanteng tadi teh. Nyana terang aya kabogo salirama. Akang moal teh ngiring beureun ka dieu Neng. Cek Raden Samar dumeh ngarasa jadi boga salah. Teu sawes-wios Kang. Malah mabingah nu aya. Abdi mah bungah pisan kumargi abdina oge. Tos alim janten kabogoh eta jalma. Da bongana rujit dinyerikeun wae Kang. Hayu Kang ayeuna mah cuang kalebet Kang ah. Cek Neng Mita ditungtungan imut. Sedangkeun leungeunna gancang ngabenyeng leungeun Raden Samar dituyun di bawah asup ka jero. Satuluyna atuh Raden Samar dek teu daek nuturkeun asup ka jero imah. Imah agreng sigrong milikna Neng Mita. Nalika geus aya di jero rohangan saliwat mah uteukna jadi inget ka karaton tempat ngariung mungpulung jeung indung bapakna Raden Samar. Ama ibu nuju naon salira duaan ayeuna. Geuning kieu agrengna bumi manusa mah. Ari sugan bumi manusa mah moal sagreng kieu. Sugan teh ukur di urang wungkul we ku mewahan teh. Satedina mah abdi teh bosan pedah diwawai-wai ku harta. Tapi ari ka dieu ka alam manusia, nah jadi kanu beunghar deui wae wano teh. Engke marek neangan anu hirup naripu we bari sakalian nulungan. Sabot keur kitu Neng Mita cumarita. Mangga cali Kang. Raden Samar tuluy diuk najan rada ngarenjang lumeh lamunana asa kagembah. Sanggeus sarereana dariuk dina kursi, Pasugara bangun teu sabar. Harita nanyakeun deui ngeunaan obrolanana jeung Neng Mita tadi. Ieu teh aya naon sabenerna Neng? Aya naon nu kajadian? Sok gancang caritakeun ka bapa. Asa panasaran di amah yang nyaho Neng. Nu mawi Pak. Waktu perjalanan uih di Australia teh. Tepatna di luhureun Gunung Cermai, mesin kapal teh ngadadak pareum Pak. Innalillahi. Baru pareumnya, ya Allah. Nah kumaha caritana nepi ka bisa salamet geuning Neng? Sakadapan mah Pasugara jeung Bu Ratih jadi pias alatan ruas lain memeueusan waktu Neng Mita nyarita kitu teh. Komo Bu Ratih mah nepi ka ceurik-ceurik. Harita Pasugara cel nyekel tak-tak Neng Mita sorana rada ngageter ku hariwang. Sok caritakeun ti awalna kumaha eta Neng? Ulah aya nu disumputkeun, bapa rek ngadengekeun sok kumaha caritana bisa mogok kitu geuning eta pesawat. Neng Mita samemeh nyarita narik napas heula. Panonna sakedeung ngalieu ka Raden Samar. Aya rasa yakin dina dadana. Seolah-olah ayana jajaka ti surasowan eta jadi pangrojong batin anu teu katempo. Kawitna mah Pak, sadayana karasana biasa wae. Pesawat teh geus ninggalkeun Australia. Panumpang loba nu karulem Pak. Tapi pas asup ka wewengkon langit Gunung Cermai, dadakan angin teh jadi robah arahna. Kayaan jadi poek pisan. Kilat pating seleber nyalamber teureun-eureun. Mesin kapal ujug-ujug error. Tuluy reup we pareum Pak. Harita Bu Ratih nepi ka nutupan bahamna, cimatana murubut. Kumaha satuluyna? Satuluyna atuh pilot teh jadi panik reuas Pak. Sabaraha pramugari geus pasrah. Abdi nyalira geus nyambat doa, nyebut-nyebut ngaran Gusti.
bari hate nyebutkeun upami ieu waktuna abdi ikhlas, tapi upami henteu mugi aya jalan kaluarna. Raden samar ngadengekeun kana caritaan Neng Mita. Hatena karasa nyeredet, jimat karuhun dina dadana ngageter deui. Siga ngabejaan yen carita eta patalina jeung takdir nu leuwih gede. Terus kumaha Tanya pasugara deui teu sabareun. Tah, di tengah kayaan keur parani kitu teh, ujug-ujug aya cahaya bodas katingali di luar jendela, Pak. Lain kilat, lain seuneu. Pesawat teh siga ditahan ku hiji kakuatan. Eta pesawat ngaradak naik deui, padahal mesin teh geus pareup. Pilot nepi ka ceurik nyebut eta mujizat gitu, Pak. Tapi nalika keur anteng-anteng Neng Mita ngaguar carita, nah atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.